daripada di bulan Ramadan lelumpangan maningan es tasubur es udang lohor sotor tekudu make sunah tasot assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene deh ya tempat sholat udang asar tas asar ge udang maghrib beres guys aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan nelean segala dada susu ping-ping yang saja mana maning es bagi sama puasa kos hebat jasa dengan sama puasa enggak saya mah daripada lah bentar nele TV minimal komun yang maning es banget cek pemajikan anak gatem meleh ayo puasa boro-boro sebulan 1 tahun gak kuat tuh puasa kos gitu lalu ngomong ini baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge iya bata gitu ayah anunya kelantas bagi hareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae wala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang bentak masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh aja putih pasti aja boh hideung amat tuh di deuleuh ka mana lompat teh si budak oh asana kadinya kontrakan tah tanyakeun wae deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh baki-aki teh ku galedeg gitu di imah ge gadoana geus teu beres atau di deui galagat ku jana ge mata ye deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa mah teu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deg di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus puguh dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macem-macem kaluar dicocokan gundang gendung dung 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 jar ti talebos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asan teu naon nya puguh tabrakan goblok sia ta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat jasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mau ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa asana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipudoli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering keluarnya
ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapeun tangkal kalapa ka WC angel di WC eta mah sebab HP khususon teh eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah. Jadi merenangan isi nagan makhluk doang ke Allah mati isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar minum jima puasa umum, tapak napaan dedehan, tapak napaan dedenyan, tapak napaan aambean, tapak napaan omongan nu teu puguh, tapak napaan cecekelan nu teu puguh, tapak tina lelengkahan nu teu puguh, tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae, tapak di handapeun tangkal kayu gede. Hayang datang keris, hayang datang batu kocak kelurnya nanu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata celi irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu mantak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedeulean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti celi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti celi hampura dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim celi astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua lada teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babeetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah lagi buleun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah ilallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu banyak nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek manta kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran
meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika orang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideukeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan gitu ulah tuh henteu tuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu kadenge bae jadi letikeun pan musiknya tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot ampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge aing geus teu ngadeng geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti celi abdi memeh abdi sare irung abdi sungut tarekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu mah can norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih torekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang nu norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dieu minimal nu handap ting ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pegawai teu masantri asup torekat pejabat teu masantri asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeahna ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna ieu didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek komoner urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat dia birahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blor tah tukang es neng nong cek orang teh lagu omat tah neng orang kagarak datang ke Goiril Magdubi neng nong oma kajen ku koma neng nong jangan musikan siapa sih goblok kebudak musik nyanyian instrumen berarti teman kuna ngomong kos gitu tuh tolol ke sholat
saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan rohani nu bisa ngahalangan nu tadina dizikiran ku urang kemudian diistighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli orang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah warina le motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoannya na ngridit berarti bego teh budak temuga kaisi dulu tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai orang resep kamio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beki deket ka Allah teh beki jauh kehalangan tadi maka karaku Mio kuari manggeus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beki norekat ka dieu beki wah-wah para jasa malah asup torekat ge mayar deui torekat sih kudu bayar heran aing mah mahar 100 gram sakumaha hikmat hikmat pokos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu tarekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil hebe nu geulis naleukeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun heuy aki-aki naleukeun kos kitu bae normal nih normal sih normal pantas aki-aki aduh lah ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saanu bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu bae ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nyala maksakeun aya awewe geulis pareup capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai itu tadi bae di dalam bah takkan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mentak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati urang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kendeuleun awewe teh kos kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh hajupan tengah peuting zikirna ge geunahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud deuk neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai endek menta ka murid kiai bangpak nu kos kieu blon tama kiai
ieu baca dajang majlis tinggal majlis Kiai Blon bangpak mah bangpak teh bangpak teh bangpak keseueur wani atuh kos kitu bangpak karana nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nya dibere urusan Allah dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudna naon susuganan nyaputnya maksudna susuganan yang beli ban mobil Kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allahkeun adapun mereknya na urusan Allah tama aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teh aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika neula awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideleukeun ku urang haju nyana neulekeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deulekeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora coba rugi 12 eta kos itu ye nyana bogoh henteu haju urang dideleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun genah komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus genaheun jas komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohon ka Allah. Maksudnya ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupan ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah, didiukkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah, robah dirobahkeun ku Allah, bentak dibentakkeun ku Allah, pereum dipereumkeun ku Allah, ngadenge didengekeun ku Allah. Jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh. Mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah. Urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya di satukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa, urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit hayang hirup pae pemaksaan Allah. Kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nah maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia nantak urang kudu nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di kamanakeun lihat titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh meme dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal teman-teman ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal dari tararakwa aduh ieu lain sambarangan tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksub pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun
tatakun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karena kaing dar-dar deui di bulan Ramadan la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantap kaya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embung jajore meureunanan awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mamual kebeli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh jadi koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta kak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang gawe awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah kemana? Lalu dia sugut orang nu pahang, engke nyambung ka ditu, engke nyana panas, gelisah. Ya minimal sungut pahang lah. Sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut. Tuh pasa pelet eta. Pasa pelet teh siapkeun 7 batu. Teuneun di hareup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan. Kama layantal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan hartina Allahumma layyin Gusti muga ngalemeskeun qalba di sarwiti kana hate si sarwiti kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh layyin qalba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan bismillahirrahmanirrahim Allahumma fa tah lamun ragag ka batuna bleg nyana ngarenjak teh Sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'allakum tattaqun ieu siapa gua asih wirid kadua kali Allah panjang direkam ku sialah aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fa Sarwiti blum kerenjangnya bentanya mulai teu bisa eta malam kadua mah ya tilu berarti itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharata kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum Sarwiti ieu la'allakum tattaqun lalawara leuleus ujianna hatena ujianna awewe kakarak 3 peuting geus jaed kaopat peuting mah nyana geus mulai leumpang kaluar asa kadeuleu bae euy jaed aya ucing ge euy jaed ucing jaed sia mah rarasa aing jaed bae cekeun ngeuleuh jelema kasep amat kitu sakos ge jaed bae kabeh jaed bae sadunia nu ayangan jaed doang lain lalawar eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tatakun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mentak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teu meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh nu puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah mah pana tuh boh di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu kurang rorongsokan ieu. Puasa ieu basa limbah ieu geus geus. Eta urang mah teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh nu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum nama nu sakos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika orang neule anu dipakai ke haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia
ieu rupa-rupa lain rupa-rupana tapi nu dirupa-rupakeun 5. Lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar ti 5 perguruan di Indonesia, di luar Indonesia, sadunya 5 bae. Ketika aya nikmat, urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleun nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah. Ketika orang menang musibah, lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah. Ketika orang robah, lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana. Ketika orang cicing, lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang. Nah, etalah tah. Lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna. Hakikat sok bae geura urang terus bae ka dieu ngan eta sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul, nu bisa teh para nabi, kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan. Allah-Allahan mah ketika zikir. Nah, silakan timimiti la ilaha illallah. Kuari deu kopikeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantak kulaba eta ngadenge nu zikir teh lantaran teu guguru hese. Nah, kukula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jabarkeun hakna la ilaha illallah. Urang deuk lambat. Urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hate ge sarua la ilaha illallah. Ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepetkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah, la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah. Guruna deh kos gitu guru torekatna berarti kan can ke guru nu asli kabet kadenge enak kabet mata kata tetep teu beres kos itu sukunkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah sakumaha ngaraga gaji la ilaha illallah goseng puyeng can ahli torekat zikir kos gitu nggak can bisa komo praktek dasar agak sejabana. Nah, ini dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat, di Belaraja aya torekat, di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh bagi dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan dia kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat. Nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu mah zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu na geus teu gideg-gideg acan torekat teh mah jang narik-narik la ilaha illallah, la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kalimu kos endog urang beubereumna aya puputina aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng men kene kos ku dewe eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus la ilaha illallah la ilaha illallah geus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudna jalain kitu lain ih kumaha sih ieu hese ge tadi tah istighfarna tuh sia makin ka ditu makin isin makin bungka nyahoan nu bantah ka ditu nama aneh guru torekat teh kadang-kadang make lepis bungka nyahoan
mukanya hoan make tudung ka ditu mah make ieu dan kadang-kadang blangkon atau ka dieuna make barang ti Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur beuh aya anu make lepis make laken eta guru tarekat eta geus atuh beda sorot matana lain deui tah ikeur carita tah nyana mah tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu. Jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh kebanyakan apa ya guys tutup salah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta geus kitu teh hese jadi begitu ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katita teu bisa kumaha nyana bae ngeunah nanyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieulah geus teu bisa kos gitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae jadi tergantung jelema-jelemana lah kuat apa henteuna ketika anu henteu kuat pasti di bawah datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah ketika der kade gerak Allah henteu asa terkendali ku lain Allah ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khusus eta mah puasa para rasul puasa para nabi paling puasa para kutubul aulia puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar nu puasa khusus mah komo nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun puasa umum ge iraha nolna ketika di nolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar aya kiai mah teu menang Lailatul Qadar aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna der bae di nolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih sial anu ngazakat fitrah bego ya murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah mah jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu tah napaan mata napaan ceuli napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan leungeun suku bu tapaan ku urang kuari ulah cenderung kana pamere ulah cenderung kana dunia ulah cenderung kana makhluk lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan plong bakal ngidaheun bakal ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya ingeteun teh ka ing lurah ya engke bae tanggal 20 di SMS kok camat can aya sih pae hirup ta camat kok bupati can aya sih kadanan anti bati pamarentah ulah aya kecenderungan anti duh masyaallah
lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah. Malik bin Anas, Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku jan set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, bau mereka bulu urang mah gitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Kamao teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar ti gubernur, wah, jangan kemana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka tuh mokos itu. Yes, Imam Malik susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena euseut tigeus-tigeuskan kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikirannya rugi. Dagang mah dagang teu dipikiran rugi. Sebabnya nama terus bae ngaji, ngarang ngaji. Ya, otomatis dagang dengan sakicep rugi beak kabeh. Eak geus we jada wadah ngaji bae peuting ijtihad ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah ngajoak urang dapur euy kunaon beuteuh pamajikanna jeung anak ngajoak teh ieu waduh wah cenah ieu ngaji mah ngaji bae teu ngebul atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh beak kabeh kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar. Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebel urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di sorga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna. Pakaian yang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pakai dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pakai urang terus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pemajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan hei ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka mana ka ditu ka sorga lah terus bapak kolot mah eta sorga geus teu bisa urang geus ngeredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor teh oh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebel ieu bocor pindah ka nu teu bocor di dieu tah di imah teh jatupan ka dieu di dieu bocor ka dieu tah hayu bae kan sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese-hese amat sih urang mah kakarak ngecelak bae ka pamajikan woi tuh padahal belah dieu teu bocor urang teh tapi atuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu bae dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang puyeng urang insyaallah hese jasa hese ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sagesa beres Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikeun mun anakna bikeun ka anakna bikeun deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu
pangneangankeun coba lu mantap teu maot. Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal nagara sadunia. Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh. Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulang hudang deui nyaritakeun tentang puasa, nyaritakeun tentang hikmah puasa. Teu maot Imam Syafi'i mah. Imam Hambali teu maot, Imam Hanafi teu maot, diaraji kabeh. Kusababna teu mikiran dunia nya nama. Kadanan ku kitu mah atuh proposal teuing atuh. Puyeng biasa. Tah deuleu. Imam Syafi'i sarua bae. Begitu Imam Syafi'i tira ka Mekah, memeh asup ka Mekah, boga jana duit. Cek Imam Syafi'i, ieu Mekah teh tanah haram, diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Isin lamun asup ka Mekah kudu mabawa dunya. Memeh asup ka Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i. Ayo. Daratang fakir miskin dan lain sebagainya. Teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ka Mekah. Aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya. Lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah. Percis ka surang ka Mekah kos kitu. Babakalan teu sakeben teu jadi. Malah ngahutang deui di Mekah ge. Pau pohara jasa. Kabang deui ka hutangna. Oblok goblok tolol. Ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema nu ahli Allah mah kos karar itu. Masya Allah karim. Nah iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nusok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa haji lamun magrib nginum na ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo. Nah eta mah nu kos kitu marana orai koros. Nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros. Geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros aju digegel diantepen bae gegel ku sia kuntuna carumplak. Orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jogjana. Cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ya geus tak kaungkulannya gegel mah urang deuleu koros iki sarua tah urang kitu itu bulan puasa teh ieu naon ieu bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ieu jeruk kok bapak koros ieu naon deui ieu poh sagala rupa deuk taraweh nggeh aja kunaon ieu ieu napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebeuting kabade eta ku sia sallallahu